Ternyata kamu pembohong ya, Put. Aku sama sekali nggak nyangka sama kamu. Kamu pembohong, Put. Aku juga gak nyangka ya Ren sama kamu. Aku kira kamu bakal terima aku apa adanya. Tapi ternyata aku salah. Aku mundur Ren. Put! Artinya aku yang ninggalin kamu, Put. Bukan malah sebaliknya, Putri. Put! Ah! Ing, kumanya? Kumana, Ona? Aing capek, Ing. Hirup nyorangan wae. Ternyangka aing kasiaroy. Salila ieu aing dina anggap naon atuh. Pan sia unggal poe jeung aing. Sorangan ti manana? Siapa jin pendamping, Ing. Lain pendamping hidup. Kedeung, Roy. Aing butuh waktu sakeun mikir. Sok, ku aing hitungan tapi ka 4. Kudu geus Anggeusnya. Ya. Ieu 2 3 4 sok kumaha, Ing. Jadi kieu, Roy. Mana pernah ngadeng itu? Doa orang terdolimi di ijabah. Heuh, Ing. Pernah. Kunaon kitu? Tah, kumalon orang bisnis doa we, Roy. Siapa ngomong teh sok di luar nalar wae. Kadang niat nu baik itu bisa diterima dengan baik oge nya. Malah curhat siapa. Jadi kieu, Roy. Kumaha lamun sia hina aing sahina-hinana. Tah, kan aing jadi jelema anu terdolimi. Aing ngarasa dipecunangi oleh dunia. Terus ku aing sia didoakeun, Roy. Sing tere manggi awewe. Setuju? Oh, setuju, Ing. Aing bunga atuh aing kitu mah ngalakukeun ge. Siapnya dengikeun ya. Tah beungeut sia. Poek, Ing. Jiga mah keur aliran. Ulu sia gede bisa yang nyomok ka tempat. Eta ramo sia. Rarintik anjing. Kos bulu kelek. Kumaha nyira teh can, Ing? Lemah anjing. Encan, Roy. Ledekan receh gitu mah sadang sapopoe aing. Geus kebal. Ieu ledekan dolar mah. Tapi sih ngadoan tong salahan nya. Dengikeun ye. Sebenarnya mah aing nyaho, Ing. Kalau bakal sia ngalairkeun. Sia mah dilairkeun lewat palawangan hareup. Tapi lewat bool, Ing. Jadi sia ka kangkung, ka genjer, jeung ka sikicengek anu nyerlap di liang waduk teh. Eta teh bari sia, Ing. Jadi sia menumput tai teh kudu sopan. Da eta teh dulur sia, Ing. Coba sok teh cobian heula. Iya, sebentar.
Kunaon sih Roy? Tah, iya nu ku aing ditutungguan teh. Sian nyetir ka aing. Doa sia mujarab ing. Tadi sore aing aprok jeung awewe. Bunga anjing aing ngadengena. Tapi Roy, sabunga-bungana aing mah moal seuri. Tapi masalahkeun Hancur anjing alam dunia. Tapi kira-kira aing bisa ambruk di mana aing? hampura Roy. Masalah eta mah tong nanya ka aing. Eta mah urusan Gusti. Ini teteh yang kemarin motornya mogok di Totoang ya? Ini AA yang kemarin ngagetin Puput ya? Iya, teh. Badai ke mana emang? Ini A lagi nyari obat buat si bapak. Obat apa gitu teh? Aku lagi butuh endog A buat si bapak lagi sakit. Endog apa gitu teh? Endog ayam desa A. Oh, itu mah banyak atuh teh di rumah ge. Serius A? Aku boleh beli nggak? Hayam nak. Endognya we nggak usah sama ayamnya. Oh, ya udah tuh ayo ikut ke rumah. Ya udah ayo. Ini rumah aku. Aing teh geus pikirin ka sia. Bawa-bawa sia mah teu boga dosa aing. Siapa Roy? Ieu mah lain masalah dosa. Ieu mah masalah keyakinan Roy. Aing mah mentada dengan penuh keyakinan. Siapa tuh dak? Tong boro yakin ka Gusti. Ka diri sorangan oge geus teu yakin. Berat anjing. Tapi ieu mah bener ing. Tadi sore oge aing ngabrok deui jeung awewe nu ku aing dicaritakeun teh. Makana aing suujon doa sia dijabah ing. Eta teh petanda bahwa awet teh jodoh sia Roy. Geus, mun amplop diteng diderahkeun. Sikat heueuh. Doakeun ya ing. Aduh, sakit. Sakit. Enggak apa-apa teh. Ayo tutup pinggir dulu. Ini tuh teh yang kemarin nyariin dong tehnya. Iya. Alhamdulillah, endog dari A yang kemarin teh mujarab. Yang mana yang sakit teh? Ini A. Geus, mun amplop diteng diderahkeun. Sikat heueuh. Nah, disikat. Meh sembuh teh. Ieu mujarab. Ari AA namina saha? Assalamualaikum. Punten Pak. Waalaikumsalam. Punten Jang, teu aya deui ngan sakieu-kieuna. Punten Pak. Abis sanes bade nyuwunkeun sumbangan. Oh, hampura atuh. Terus bade naon atuh? Puputna aya Pak. Puput.
pucanya. Lu kemarin milarian nog anak papasan nih. Oh, si Marpua. Kedap dipanggilkan. Roy, duduk Roy. Iya, Bud. Kamu beneran kesini ya? Ya iya tuh. Sok Mang Ajang, dia mam. Muhun Pak, teu kedah repot-repot. Atuh nanaon kue lebaran kamari ieu. Dimakan Roy. Duh, Put. Aku gak biasa makan makanan mahal kayak gini. Udah Roy, gak usah malu-malu, dimakan aja. Roy, besok kita jalan-jalan yuk. Kemana, Put? Kemana aja, yang penting jalan-jalan. Ya udah, tapi aku besok kesini jam 9 ya. Sekarang lagi buru-buru, lagi ada urusan. Iya, nggak apa-apa Roy. Ya udah ini, dibawa makanannya buat cemilan di jalan. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.